Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna siswa-siswi sadaya darama mugia sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tur tetep semangat dina diajarna moda daring. Materi anu baris dipedar dina ieu bab semester kadua nyaeta guguritan. Anapun kompetensi dasarna nyaeta ngaidentifikasi bentuk, struktur, kaidah dan aspek kebahasaan guguritan pupuh durma dan mijil. Kadeopatna mengekspresikan guguritan pupuh durma dan mijil dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Nah, anu baris dipedar mimiti nyaeta wangenan guguritan. Guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Kulantaran henteu panjang, biasa nama ditulis ngan dina hiji pupuh, henteu gonta-ganti cara wawacan. Salajengna aya patokan pupuh. Kahiji aya guru lagu nyaeta suara tungtung dina unggal pada lisan. Tak aya pada lisan teh jajar atawa baris. Anu kadua guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Anu katilu pada teh bait. Nah, siswa-siswi sadaya anu baris dipedar ayeuna urang dipedar heula ngeunaan pupuh sate acan urang nulis guguritan. Nah, sate acana pasti hidup kantos diajar pupuhnya nalika di SD boh kamari kelas 7. Jumlah pupuh teh aya 17. Nah, anu kaasup Sekar Ageng KSAD ya 4. Kinanti, Sinom, Asmarandana sareng Dangdang Gula. Nah, anu salajengna aya Sekar Alit Balakbak. Nah, watekna pikaseurieun banyol atawa lulucon. Nu kagenep durma. Watekna ngambek pasea gelut atawa perang. Tan engke hidup teh diperdih tiasa ngahaleuangkeun pupuh durma. Anu salajengna aya gambuh, watekna bingung, samar, polah, jeung tambuh laku. Anu kadalapan aya gurisa, watekna pangangguran, tambah kesel. Nah, teras aya juru demung, eta teh sifatna kaprihatinan. Salajengna aya ladrang, watekna banyol, maksudna pikeun nyindiran. Teras aya lambang, watekna banyol atau pikaseurieun. Anu salajengna magatru, watekna piwurup prihatin handeueul kana paripolah sorangan. Mas kumambang, watekna prihatin sasambat atawa nalangsa. Teras pupuh mijil, watekna susah, sedih, cilaka. Pangkur, watekna lumampah nafsu sadia rek perang. Teras anu kagenep belas aya pucung, watekna piwuruk, wawaran atawa eling. Anu pamungkas aya pupuh wirangrong, watekna kahariwang, kaeraan, karugian jeung kaapesan. Nah, kanggo minggon ayeuna mah cekap disebatkeun wae nya watek-watekna tina unggal pupuh. Nah, minggon paling urang pedar kumaha cara rarapna guru wilangan sareng guru lagu dina hiji pupuh. Nah, pupuh anu baris dipedarna nyaeta pupuh durma. Nah, urang pungkas wae lawungan dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge absensina kahade hilap di eusian sapertos biasa. Eusian nami kelas sareng kateranganana dongkap.